sisi niatna amal nama hiji tapi pahala na numpuk. Amal hiji pahala numpuk. Kan ieu nu kepake ka hayang urang. Setiap jelema nu datang ka kiai, abdi aya kula pagawean ringan untungna gede. Kan kitu lolobana eta. Jadi nah teh aing seru hayang kitu. Nah, hayang pagawean ringan untung gede. Eta rata-rata manusia. Nah termasuk di dia urang ngaji ge naon bae ketika niatna loba, pahalana loba, mata ngariungna bareng hasilna beda. Ngariung bareng hasil beda. Tapi kadang justru kadang aya jalmi nu ibadah keleh kudu beribadah. Ibadahna biasa. Aya jalmi salat tahajud tara kos urang lah potonganna katempol lah bunget tara tahajud. Terus salat duha jarang, baca Quran jarang. Tapi di akhirat ngalahkeun jalmi anu salat tahajud terus-terusan, maca Quran terus-terusan. Itu dikisahkeun. Aya hiji jalmi di hiji lembur dipitnah, dicaci, dimaki, terus jadi lama tiap hari. Dikaler kidul wetan kulon dicaci maki terus-terusan. Subhanallah, sampai nu ngarti ngilu-ngiluan ngomongkeun ka eta jalmi. Akhir cerita menjadi kosiet tah. Akhir cerita maot tah. Begitu maot kaimpikeun ku kabehan. Kabehan dalam artian para ulama ngimpikeun ka eta jalmi anu selalu diomongkeun. Kaimpikeun hirup di surga dengan fasilitas yang sangat mewah. Ditaros Anda jauh berbeda dalam impian. Para wali kan bisa gitu. Anda kok jauh berbeda dengan kehidupan dunia. Padahal amaliyah Anda biasa-biasa saja. Sumuhun amaliyah abdi emang keur di dunia kieu. Terus you bisa loba berbagai macam hadiah di Allah. Sugan aya amaliyah anu henteu kanyahoan ku batur. Oh teu aya. Amaliyah itu biasa. Terus ya hadiah-hadiah ieu. Ieu hadiah tinu ngomongkeun kuring. Seluruh ngomongkeun kuring kabagusan geus dicokot ku Allah diberikeun ka kuring. Subhanallah. Jadi nu ngararomong teh jalma nu ngaharirup geus dicokot ku Allah. Amaliyah baikna diberikeun ka eta jalmi nu geus baik. Begitu geus maot diomong kene bae. Goreng. Manehna semakin indah diri itu. Nanti itu jadi masalah kan orang ketika diomongkan langsung masa bedog urang mah. Langsung masa bedog, hari kenalan masa bedog. Tuh kan. Untuk mau rombongan jeung sajabana terus itu kan demo pasea lembur jeung lembur. Maka ketika ayat itu fa'alaikum bisabri sabar maka alhasil kieu urang kan mung diomongkeun minimal ulah ngomongkeun batur atuh komo di masjid ngomongkeun batur. Nah, aya gitu aya bae ngaranjalna bae. Hindari membicarakan orang lain. Capek-capek urang datang ke masjid ibadah orang dicokot. Mata pangloba-loba na amal itu Jokowi geus unggul poe diomongkeun. Namun hayang loba amal ya jadi pemimpin, jadi kepala desa, jadi naon ngan sing sabar. Eta bagi naon paket. Ulah di mana? Untuk ngomongkeun aing bae. Nah eta mah moal eta mah. Pangheula-heula sebenarnya kata ge. Tapi lamun eta masuk ngomongkeun aing bere pangheulana. Gitu, ayo berapa balas dendam. Awas. Nah contoh di dia kama iza jalasa fil masjid. Aya jalmi datang ke masjid.
datang ke masjid, ya. Seperti Pak Haji Wahidin, ya. Pak Haji Wahidin biasa nongkrong di masjid, nongkrong. Nah, Pak Lurah tuh memang nongkrong sampai azan, hiji. Bukodri niat, loba niata. Iza jalasa fil masjid, hiji bin niatil itikaf. Niat itikaf. Jadi kan lamun jangan raja apa, sepanggungan dia. Sepanggungan. Niat itikaf ya. Lain saya tinggal masuk ke masjid itu niat itikaf. Padahal ngejumlah di itu nanti. Ayat tulisan itikaf. Makanya dianjurkan begitu jam 12 kurang 15, ideal jam 11:30, pengurus masjid mangga bilih aya can niat itikaf, mangga niat itikaf dipandu kuring. Bismillahirrahmanirrahim. Niat abdi itikaf di masjid. Cuma itu unggul. Jadi ibadah satu judul ibadah. Ya. Akhirnya menyolatkan di masjid, jangan kan itikaf. Kemudian asal di masjid, ayo sampai menyolatkan niat itikaf benar. Ya, mending itikaf menang, duit menang. Untuk kebagian amplop atau menang-menang pahala itikaf, kalau begitu baik cemerut. Niat itikaf. Ya. Lupa dua, wantizorus sholah, niat nungguan sholat. Niat pengulangan sholat sarua izin pahala sholat. Niat nungguan sholat sarua izin pahala sholat. Datanglah sampai azan. Ulah begitu mus azan menang 5 menit ke karakadinya langsung komat. Ayat komasi langsung komat. Ulah arek nungguan sholat. Ya tuh salah nungguan. Lamun nungguan sholat sampai azan datanglah. Ulah hayu datang nantas aja ngomongnya niat nungguan sholat. Awas, niat nungguan sholat. Subhanallah, lebih indah orang lamun subuh 3:30 datang ke masjid, lamun ayeuna mah jam 4 lah datang ke masjid. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Terus iktikaf. Niat iktikaf. Begitu aya azan, sholat sunah fajar. Ya, sholat sunnah subuh, terus dasarnya sholat sunnah subuh kan disunahkan ngedang heula seperti. Nah, jadi lamun kita sholat sunnah ngedang. Kita sholat sunnah teh ngedang kakaler, sirah kakaler, ieuna dikira. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa rabba Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahalana teu bisa kahitung. Ya Allah, ya Rabb, yang menjadi Tuhan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, dan Tuhannya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ke orang teh baik. Jadi ngaringkup, begitu kan sholat kan ngarep kiblat, terus ngaringkup kan. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngedang heula. Namun sangat langsung untuk mudah-mudahan dari husnul khotimah. Husnul khotimah gitu. Yang dong jarak kan begitu teh. Entah sholat sunnah dengan heula.